Tah baraya pas episode 3 gini. Maknya we mau di-subscribe keneh wae mah. Tik, eta pencetlah tombol subscribe-na sakedap. Mentos. Ayo orang tonton videona. Kunaon man? Sedih, Ini kunaon atuh? mau nyarita. Aku sedih, tapi teh hayang nyarita. Kumaha sih? Kunaon? Mau nyarita. Ada mah. Ese. Tarik nyarita. Ya, Ari tadi moal cenah man maneh mah kumaha sih? udah galau tuh dah. Galau kunaon? Kita kemarin kan ketemuan saya di kafe di Terus AWW. Tuh ngambek. kamu kunaon? Tuh salah ngomong tuh orang. Wah, udah aku. Tapi awalnya kumaha? Halus. Halus eta nu kemarin kan ngapos saya. Anu urang mah eueuh. Eueuhnya, Heueuh. eueuhnya. Eta pernah gulis. Saha sih arana? Lia. Iya. Heeh. Eta mah can amplopnya. Can. Gulis men. Pokona mah Terus kumaha kelanjutanana? orang hayang manehna bogoheun ka urang kumanya. Kieu we, man. Kumaha mun ka dukun? Sirik. Musrik atuh. Oh, mesti ganti. Ya, eta si awewe bisa teresep ka maneh kumaha? Tah, eta teh Gara-gara emang. naon? Kamari si Udin, orang kan minta bantuan ke si Udin. Orang kan jangan pernah ketemuan jeung awewe teh. Minta bantuan ke si Udin. Terus kumaha cek si Udin? Lu salah ngomong teh kan pakai headset. Heeh. Lu salah ngomong juga teh manehna urang kitu ngarti pugu ujug-ujug ngambek. Carita kalau kasih Udin tuh dah. Ya kan manehna eueuh. Kumaha dukun? Belah mana? Ya, pangkat wae mending ka dukun. Heeh. Urang bawa kenalan, cek urang di via WA, alamatna. Make map itunya. Datang we sorangan ka ditu. Tong poho mawa kembang 7 rupa. Bere amplop we. Sabaraha? Saikhlasna, dukun eta mah pokona mah. Geus kenal lah kajeng di dieu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diuk. Geuning sarua bah beungeutna jeung urang. Si, dan sarua aing kene. Oh. Udah pemainna. Heeh nya, bener. Mana pasti putus cinta, kan? Geuning apa? Siapa? Tadi baca naskah. Sapilem bah geuning jeung urang. Film. Bener. Minta awewe hayang bogoheun ka maneh kan? Apa sakti dengan Allah? Pisan. Dijanji maca naskah tadi. Gampang, teu kudu muluk-muluk. Ente tinggal milih. Loba paket, rek paket. Awewe bogoh ka maneh sapoe. Arek 2 poe, 3 poe. Atawa bogohna cuman malam Jumat tungkul. Aya pokona mah. Embung ah. Urang yang salilana. Lila aya. Lah, mana di menu peletna euy? Ya, menu peletna. Oke, siapa? Mahal geuningan. Sok, pilihan we heula nu mana nu alus. Harga mah marurah. Sok we heula pilih. Mau duit teu? Nya mau atuh kalau aku tuh mau duit ka dieu.
paket iya. Siapa duitnya pas-pasan milih paket mah kieu. Tapi lumayan manjur ya ge. Dijamin bogohan moal bae eta. Pasti langsung bogoheun. Geus eta we. Dan ieu ritual. Heng kuik 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 tang 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 taruh kunjing keluar ya bantuan cucuk wing boga ka budak awewe guys ya geus jadi tah Si Oman kira aku awewe kos gitu. Lemah pisan. Siga aing gitu. Si Udin kemana? Nah, jangan ceng ya. antar yuk Kemana? si Lia orang we nitip eta urang erat euy kemarin kan geus sambut-sambutkan wae jeung si Lia ya cai di dukun teh kan Kemana? Ada kan dulu lah. Sila. Arek mangkat ieu. nanti mah atuh sak deudeuh ini ngajak ka si Lia Oh. Capek, cai deh. Ih, kayak cai tadi. Malah. Sudah, dorong dia. Nggak apa-apa. Gak apa-apa, Neng. Nah, gening hati orang bunga pisan ari deket yang lihat deh. Apa iya nu dinamakan cinta? Tapi dah si Oman teh bogohun ka si Lia. Tapi baiklah. Da si Lia lagi bogohun ka orang iya. Apunten we heuman.
Kunaon sih maneh? Teh, Ih si Udin, nangis galau deui wae. Eta dukun teh kurang pinter, dukun. Dukun. kunaon ya? Heuh dukun eta kurang pinter. Da ku teu bogoheun ka urang. Si Udin, si Lia malah jadi bogoheun ka si Udin. Teu ngarti kumaha sih dukun teh. Naon sih? Naon kan? Tuh. Parah. Ayo teng ya, ka dukun. Terbalik pisan dukun teh. Yuk. Ih. Ai cai dibikeun teh ka si Lia. Teh, dieueut pan ku Ujang. Nanti ada perempatan, belok ke kanan. Nah di situ ada solokan tuh. Aduh, ngerti nggak solokan? Nggak tahu. Action. Awas, awas. 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 Motor udah serangan. Ayo nahan itu kan. Udah itu ya. Action.